Bagi aju tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Kajadian anu rek diguar ku kuring anu can lila kaalamanana. Malahan masih keneh mimingguan kajadian anu jadi tempat kejadian di rumah sakit sakitaran Jalan Pasteur. Kejadian basa kuring katugasan nungguan adik kuring anu anyar ngalahirkeun. Poe Rebo badak magrib kuring jeung dua urang babaturan anu ngaranna Efri jeung Ridwan arindit muru ka rumah sakit. Maksudna ngajak babaturan teh supaya teu keung teuing. Nu jadi lantaran kuring kebagian nungguan ti peuting supaya aya batur ngobrol ari aya babaturan mah jeung anu diajakna ge teu hese. Maranehna daekeun ari nu jadi adik kuring anu ngaranna Anis kudu rada lumayan lila aya di rumah sakitna lantaran lahiran budakna teu normal. Jadi lahiranana teh prematur. Kusabab kitu orokna perlu perawatan anu teu sakedeung pikeun ngajaga hal-hal anu kurang dipiharep. Perluna tulaten dina nalingakeun eta orok anu leutik teu sacara biasana nu lahiran normal. Sajaba karunya ka indungna eta orok teh watir oge ningali kaayaanna. Singket carita kuring nungguan teh geus aya sababaraha jamna. Harita geus aya kana jam 11 peuting. Mimiti kuring ngarasa kesel ngadon diuk wae nungguan anu jadi adi anu ngagoler dina kasur rumah sakit. Kuring bebeja anu jadi adi rek ngadon ka hareup heula nyaeta rek neangan dahareun. Nis, ka hareup heula nya. Nya sok we atuh A, bisi kesel ngadon diuk wae mah.
Nya ya, sekalian erek neangan dahareun. Bisi aya kahayang, sok atuh erek nitip naon. Moal A, AAW jeung batur AA. Bisi aya perlu ngadadak mah, SMS AA we nya. Ngalengitkeun ka kesel. Kuring jeung nu jadi babaturan oge indit murudei ka jero rumah sakit. Dina arasub deui ka jero rumah sakit. Si Ridwan mah make jeung ngajakan ku kurilingan heula di sabudeureun rumah sakit. Manehna siga anu kakarek harita ngadon aya di rumah sakit nate. Kuring oge teu bisa mungpang kana kahayang si Ridwan. Nya kapaksa we nurut kana kahayang manehna. Bari jeung hate mah rada kurang purun. Kudu lelempangan di lorong-lorong rumah sakit. Pang-pang namah lorong anu rek dipake lempang teh rada kurang caang. Rada paroek lampuna. Jeung ari rasaan kuring masuk sanajan di tempat anu kasebut caang ku lampu. Tapi ari nu kasebutna rumah sakit mah aya rasa anu beda wae. Kuring lempang di lorong bari maca tulisan anu aya di saban tempat anu diliwatan. Beda-beda ruangan anu aya di eta rumah sakit teh. Kuring oge ngaliwatan ke tempat anu tulisanna teh ruangan bedah otak jeung ruangan-ruangan anu sejena. Urang neangan kamar mayit yuk ah. Nanaonan ari didinya, neangan kamar mayit sagala. Sieun nya. Hayulah, saya mah hayangnya ho siga kumaha tempatna ari kamar mayit teh. Maneh masuk aya-aya wae. Geus ah, anggur urang balik ayeuna. Lain, saya jadi hayang ngayakinkeun. Cenah di kamar mayit mah sok aya jurigan. Hus, kamana wae ngomong teh? Tong sompral didinya. Ayo, engke dipanggihan geura. Nyaan ieu mah, hayang apal saya mah. Kusabab si Ridwan keukeuh ngadoneangan kamar mayit. Nya kuring oge jadi eleh geleng. Kuring oge nurut kana kahayang si Ridwan. Sanggeus jauh kurulang kuriling. Nya akhirna kuring oge anjog di kamar mayat teh. Kuring mah kakarek oge tepi ka eta tempat anu disebut kamar mayit teh. Ujug-ujug rei we bulu punduk cimpuriding. Sajabana ti kitu kuring oge ngarasakeun perasaan anu aneh. Malahan anu jadi kasieun keur kuring pedah ninggali aya nu ngolebat bodas pas pisan dihareupeun eta kamar mayit teh. Kuring oge ngajak buru-buru balik deui ka tempat adik kuring dirawat. Tapi kusabab manehna marada sok wanian jeung kasebut jalma anu suaban, si Ridwan can daek diajakan indit eta hareupeun kamar mayit. Malah si Ridwan mah make jeung hayang nyaho ka jerona sagala. Pas pisan si Ridwan ngadeuketan kana panto eta kamar mayit.
Nah atuh kadenge ujug-ujug aya sora anu ngagerem tarik. Malah kuring oge jadi ngarasa ruas ngadenge eta sora teh. Harita kene kuring oge jadi lalumpatan ku ngadenge aya sora sarupa kitu mah. Nyaka asup si Ridwan anu kasebut wanian oge milu lumpat. Aya kejadian anu mata heran keur kuring. Nah basa kuring lumpat teh bet anger wae ku kurilingan. Jadi dina lumpat teh balik deui ka tempat mimiti. Nyaeta ka hareupeun kamar mayit teh. Malah kuring jeung anu sejen tepikeun ka geus ngarasa capek lulumpatan. Sajroning kejadian sarupa kitu, kuring teu manggihan di jalma sejen salian ti kuring tiluan, si Ridwan jeung si Efri. Teuing geus sababaraha balikan kuring ngadon lumpat ku kurilingan. Teu bisa lumpat ka jalan sejen. Bari jeung ngarasakeun kacape. Kuring jadi ngadon aya di hareupeun kamar mayit. Amekan ngahegak kesang geus ngoprot. Sabot keur kitu kuring mimiti mah ngarasa atoh. Lantaran bakal aya nu bisa ditanya sangkan kuring bisa balik di karuangan. Kusabab kuring ningali kana panto kamar mayit nu aya nu muka ti jero. Barang panto geus muka katingali ti jero aya nu kaluar. Tapi nah anu kaluar teh tinggalina bodas bari jeung aya kukuncungan siga pocong. Kuring tiluan oge marlong kana eta anu kaluar ti jero kamar mayit teh. Sanggeus aya di luar, kuring jadi ngelepat ningali eta anu kaluar ti kamar mayit. Lantaran geuning lain perawat atawa pagawe rumah sakit. Tapina geuning nu kaluar teh pocong. Kuring can bisa ingkah teh eta tempat. Keur mah kuring sieun ku ningali pocong anu sarupa kitu. Katambahan dia aya sora anu ngagerem sarua jeung sora ngagerem anu mimiti kuring ngadenge sameme kuring lulumpatan. Sing horeng anu ngagerem teh nyaeta pocong anu geus aya di hareupeun lawang panto kamar mayit. Harita kuringan ukur bisa saling cekeleungeun jeung anu jadi babaturan. Lantaran dak dumadak kuring jadi teu bisa ingkah. Beuki tambah kasieun. Kuring tiluan basa eta pocong ajrut-ajrutan nyamperkeun ngadeuketan ka kuring. Kusabab soal kuring maksakeun ingkah teh eta tempat. Kajadian anak kuring tiluan jadi cingkorondang dina inditna teh. Nu jadi sabab kuring tiluan geus teu bisa lumpat deui. Pangaruh tina kasieun jeung capek tadi geus dulumpatan. Sanggeus rada anggang mah kakarek kuring bisa nangtung deui. Nya geus bisa nangtung mah kuring oge maksakeun deui lumpat muru ka ruang tunggu pasien. Satepina ka ruang tunggu, kasampak di dinya oge aya nu keur tunggu pasien sarua jeung kuring. Maranehna ngarasa heraneun ningali kuring anu cing tarojol bari bangun anu capek pisan. Maranehna ngarasa heraneun ningali kuring anu cing tarojol bari bangun anu capek pisan.
Nya kuring oge ngajelaskeun sakur kejadian anu kaalaman. Basa kuring manggihan pocong keluar ti kamar mayit. Nya ngadenge carita kuring sarupa kitu teh. Aya anu percayaeun jeung aya oge anu kurang percaya. Ngan anu pasti nama eta kejadian teh jadi nambahan hiji pangalaman keur kuring jeung oge panginget-nginget ka si Ridwan anu sok suaban sok sompral dina cacarita pondok carita. Isukna kuring balik ka imah bari mawa kabar anu matak hanjelu. Geus mah kuring manggih kareuwas basa di rumah sakit teh. Katambahan deui anak adik kuring teh teka puluh umurna. Nya lantaran lahirna teu normal teh. Puguh oge anak adik sarua jeung budak kuring keneh. Lamun Anis adik kuring ngarasa sedih lantaran orokna teka puluh. Nyapon kitu deui kuring oge ngarasakeun kasedih sarupa kitu. Keur kuring mah bisa disebut katurug katutuh. Aya parentah sarupa kitu ti mandor, kuring oge teu bisa nolak. Sok sanajan kuring geus ngarasa capek. Teu jadi masalah keur kuring sok sanajan gawe ditugaskeun ngalembur. Nya kuring oge rada haget lamun parang aya lemburan teh. Soalna bayaran lemburan rada lumayan. Jadi geus tara dipikiran waktu atau kacape mah. Nu penting meunang duit leuwih tina bayaran biasana. Beres gawe tepi ka jam 11. Kuring jeung nu sejen oge ngeureunkeun gawe. Sabab geus cumpon waktuna pikeun kuring istirahat. Lamun pareng aya lemburan teh kadang sok tara balik ka imah. Nya ngadon sare di imah kontrakan anu ngahaja disiapkeun keur sarena pagawe nu teu pulang poe. Nya anu teu ngadon balik unggal poe ka imahna. Harita oge kuring ditawaran mondok kudu jadi mandor. Kumaha ari maneh rek balik ka imah atawa rek ngadon sare di kontrakan? Bade ngiring mondok di kontrakan we atuh Pak. Nya da ngadon balik oge geus peuting.
Pokona mah lamun balik wayah kieu mah bisa enak naon di jalana. Sumuhun, kitu pisan Pak. Jeung deui, pan jalan ka lembur teh nuju banjir Pak. Matak mending ngiring mondok we nya Pak. Nya hayu atuh, urang bareng ka kontrakanana. Sumuhun Pak, hayu Pak. Kuring ngarabring lalempang murug ka imah kontrakan jeung sababaraha urang babaturan. Sanggeus bebersih terus ucul-ucul ganti baju rek terus istirahat. Sarua jeung babaturan anu lian. Selang sababaraha menit kuring oge geus ngagoler maksudna mah rek sare. Lamun nulian mah barang dug oge katingali langsung bisa sare tibra, malah kadenge sorak kerekna anu patembalan. Beda deui jeung kuring. Harita nahabet jadi taya pitunduheun. Sok padahal awak teh geus karasa capek. Kuring ngadon nyileuk sorangan. Jeung naha ujug-ujug ingetan teh make hayang balik ka imah nu aya di sapan. Pokok anu jadi lantaran kuring teu bebeja rek ngadon mondok di pagawean. Geus pastina kolot kuring nu aya di imah dedeupeun lantaran teh kabar teh. Kuring sajongjongan jadi hulang-hulang. Kalah jadi mikir mending balik ka imah atawa ngadon neruskeun sare didinya. Akhirna kuring oge gilig rek ngadon balik peuting eta keneh. Jeung deui dina nyana aya di imah kontrakan oge kuring ngadon teu bisa sare. Saterusna kuring keluar di imah kontrakan. Bari terus muru ke tempat nendeun sapeda. Kabeneran aya babaturan anu sok biasa indit ke tempat gawe make sapeda. Pamikir kuring nya kuring rek ngadon balik ka sapan teh make sapeda. Kuring indit bari teu bebeja ka babaturan anu geus sare tibra. Pamikir kuring karunya mun dihudangkeun teh keur meujeuhna sare tibra. Linggang teh kuring balik bari teu kudu leumpang da pugu aya sapeda. Ngan hanjakal deui sapeda anu ditumpakan. Meus-meus rantena lesot. Jadi sajajalan teh minang eureun-eureunan balas ku menerkeun rante sapeda anu leupas wae. Jadi tungtung nama capek ku eureun-eureunan we. Malah nu tadina awak karasa tiris oge jadi karasa hareudang. Pas tepi ke pelebah kompleks Sesko, kuring eureun heula. Sabab di palebah dinya teh keur meujeuhna aya banjir anu rada lumayan caina. Kuring eureun bari mikir teruskeun balik atawa entong.
Tapi lamun teu diteruskeun kagok. Nya akhirna kuring neruskeun balik bari ada babaseuhan di jalan anu kabanjiran. Kuring oge anjog ke jalan anu berasna ka imah. Kaayaan geus aya kana jam 1 peuting. Di palebah dinya kuring tekebat ngabose sapeda. Malah sapeda nu keur ditumpakan dieureunkeun heula. Kusabab katinggali di hareupeun aya nu ngajentul bodas. Mimiti katinggalina rada samar-samar, rada kurang jelas, puguh kaayaan peuting deui. Panasaran kuring nelak-nelak anu ngajentul bodas teh. Malah kuring rada ngadeuketan ka palebah anu katinggali bodas. Bari jeung sapeda macan ditumpakan. Sapeda ngadon didorong ku kuring. Barang geus deukeut kacida kuring reuasna. Leungeun anu keur nyepengan stang sapeda oge jadi ngeleper. Gening anu ngableubeg bodas teh lain jelema, tapi Kunti. Leuwih jelas yen eta teh Kunti. Soalna geus kitu ujug-ujug kadenge ku kuring eta makhluk teh nyeleukeuteg seserian. Adenge kitu mah ujug-ujug rewe bulu punduk oge jadi cing carengkat. Beuki karasa sieuna sanggeus katinggali eta Kunti teh beungeutna nu teu mangrupa. Katinggali beungeutna hideung. Geus jelas lain jelema mah kuring oge langsung numpang di sapeda bari terus dibose satarikna. Puguh sapeda teh babari lesot wae rantena. Komodo ayeuna di bawah ngebut. Atuh pas pisan dibose, tanda sapeda teh lesot deui wae. Kapaksa kuring menerkeun ranta sapeda bari jeung diudag-udag ku rasa kasieun. Nah, atuh nyawa gening Kunti teh nuturkeun kuring. Basa kuring ninggalikan tukang. Eta Kunti teh geus aya ngaring kiwik di satukangeun kuring. Seuri anu kadenge aneh ku kuring. Seurina anu matang pikasieun. Awak oge jadi ngeleper lantaran katinggali. Eta Kunti teh ngalayang beuki ngadeuketan ka kuring. Kusabab sieun anu kacida. Kuring oge antugna macul kana sapeda anu keur dibenerkeun rantena. Kuring langsung ngabareng-bareng lumpat. Kuring lumpat satarikna. Malah harita lumpat muruka imah teh ngadon jalan kana galengan sawah. Kulantaran bade jeung diudag-udag ku kasieun. Nya kuring sababaraha kali labuh kana kotakan sawah. Kuring terus lumpat bari teureun-eureun minta tulung. Tapi penting eta mah kaaya ruge kacida ti iseun. Geus teh saurang-urang anu ngulampreng. Malah ronda anu biasa sok aya oge harita masung. Atuh puguh ke kuring mah beuki rongkah rasa kasieun. Harita geus teu malire deui baju anu karotor jeung baraseu balas labuh kana kotakan sawah. Nu aya dina jero hate kuring hayang geura tepi ka imah. Hayang ingkah ngajauhan ti Kunti anu ngadon nuturkeun ka kuring.
Mimitina mah rada ngemplong sabab katinggal imah kuring geus deukeut. Kuring beuki narikan lumpat hayang gerak tepi ka imah. Sababaraha lengkah tepi ka hareupeun imah. Kuring ngeureunkeun lumpat. Sabab katinggali dina golodog imah siga aya anu keur diuk. Kuring ayeuna mah jadi lempang ke katayepan. Lantaran mikir bisi eta jalma anu rek ngadon jahat ka imah kuring. Nah atuh barang geus deukeut. Kasieun anu geus ampir leungit teh. Jadi ngandelan deui. Basa eta anu keur diuk dina golodog malikeun beungeutna. Katingali ku kuring. Gening eta teh kunti anu tadi teh. Awak jadi ngadeg-deg deui. Suku oge ayeuna mah gitu bisa dilengkahkeun deui. Sajabati geus capek balas lumpat. Katambahan ku rasa kasieun anu kasida. Eta kunti anu tadi katinggalina diuk teh ayeuna mah jadi nyamperkeun ka kuring. Kuring geus teu bisa ingkah deui basa eta kunti ngadeuketan. Kuring anu kur bisa molotot bari soak. Dak dumadak deui. Baham siga kakunci teu bisa diengabkeun. Kusabab geus rongkah diancikan ku kasieun. Kuring oge jadi ngaleukeun teuy. Awak karasa leuleus. Malah geus teu wasa deui nangtung. Kuring jadi ngedeprek. Malah tina rasa sieun anu geus lain tahaneun deui. Kuring oge antugna mah teu inget di bumi alam. Kuring ngadon ngagoler di hareupeun imah lantaran kapiuhan. Katangahan kuring ngagoler di buruan teh geus nincak wanci subuh. Nya katangahan ku anu jadi indung anu sok biasa udang subuh. Nya eta oge kacida reuwase nu jadi kolot kuring. Ningali kaayaan kuring sarupa kitu. Malah sajeroning kuring kapiuhan. Kuring geus teu inget digotong dibawa ka jero imah. Rada lumayan lila kuring kapiuhan teh. Malah kuring sadar teh sanggeus wanci isuk-isuk. Kuring sadar bari geus pada ngariung-riung kudu jadi kolot yang tatangga anu deukeut. Sanggeus pulih kasadarana kuring. Nya kuring oge nyaritakeun kajadian anu tadi peuting ka alaman. Kuring ngalaman dipegat kunti. Malah nepikeun ka dituturkeun nepikeun ka imah sagala.
kena ayah keningan. Tapi sekarang itu waktu tanya kapan? Aki kita pamit lah. Kita uyah ke tempat anu jauh cu. Orang cekap kenal duikan kalia Jumat lewat ia. Malam Jumat payun orang kasarangan deui.